Lamun urang nanya ka barudak, cek urang teh, kumaha barudak? Pasti jawabanana bakal kompak kumaha, well. Nah make kitu, sabab eta kecap teh geus masyhur ka Cianjur, sohor ka Bogor, laku di Indramayu, laris di Ciamis, kasebut-sebut di kota Garut, tenar di kota Banjar, jeung ternama di Purwakarta, Majalengka, Tasikmalaya, jeung sajaba-jaba. Ta pribados dek naros, ari well teh naon eta teh. Da geuninganan kuring manggih dina kitab ngaran well teh hiji ngaran tempat jurang anu aya dina naraka jahanam. Anu jerona pinuh ku siksaan, panasna seuneu dirinya itu lamun segunung-gunung anu aya di alam dunia ieu, naha edek gunung anu pangbadagna disebut gunung gede, atawa gunung anu pangjangkungna anu disebut gunung Everest nu aya di Himalaya teh. Diasupkeun kadinya mangka eta gunung-gunung teh bakal seketika hancur saking kunaon, saking ku panas-panasna eta seuneu anu aya dina jurang well. Buat saha eta teh? Buat pitempateun jelema-jelema anu tuna kana ibadah salat 5 waktu. Jadi lamun urang ngagagabahkeun, ngalalaworakeun kana salat 5 waktu, mangka tempat urang teh di dinya dina jurang well. Jadi meureunan ieu mah grup abret barudak well miralkeun bahasa well teh eta teh mere pesan pikeun urang, urang ulah tuna kana salat. Sabab lamun tuna kana salat sing inget well tempatna. Sumanaun dubillah. Mungkin eta tafsiran well ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.